Urang lamun sering maca sholawat deui wiridan sholawat kakula sok anu maksa mantau wiridan nu jetu sholawat datang keluar mah dibere sholawat di bae cek kieu ai sia kumaha sholawat teh ka Kangjeng Nabi Kangjeng Nabi teh afdalul makhluqat sambungkeun diri sia ka Kangjeng Nabi ku sholawat hayang naon ujianan qalu ya Musa imma an tulqiya wa imma an nakuna nahnul mulkin Allahu a'lamu bimaradikul ngucap ya Sahara ucap lapad ya Musa Musa imma antul kia nakalan enta nibakeun sira Musa soka ing tetekan sira lan nakalan enta ana ingsun sadaya nanu tegasa ingsun sadaya iku kang nibakeun kabeh mamaana ing barang kang tetep sumertana ingsun sadaya qala alqu falamma alqaw sa'ru ayunan nas واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم الله أعلم بمراد kala ngucap ya Kangjeng Nabi Musa ngucap-ngucapin lapad alku nibakeun sira kawe amrun lil izni yaiku parentah kadua ngirinan litaqadimi raqaihim kalawan andinginakeun nibakeunana ya Sahara kabeh tawassulan bihi na ara-ara gawe lantaran kalawan Kangjeng Nabi Musa tawassulan kena ara-ara tawassul kalawan musawassul taktik ilahi dari lagi mari ngalairkeun hak falamma alqaw maka samang-samangsa nibakeun ya Sahara kabeh hibalahum wa isyahum ing pirang-pirang tampara Sahara lan tetekene Sahara pirang-pirang tetekene Sahara asaharu maka pada ngalalihir ya Sahara kabeh ayunan sing pirang-pirang mata manusia Salapuhan hakikati dokia tegese molahakeun ya Sahara kabeh aing ayunan nas saking hakikat nemone ayunan nas wasarhabu namring mamadani ya Sahara kabehum ing nas khawafuhum tegese mamadani ya Sahara kabehum ing nas haitsu khayaluha hayatan tasa sekira-kira ngareka ya Sahara kabeh ing hibal wa isyahum hayatan tasa ing ulah kang gede atawa hayatan ing ulah tasa kang luar leori hayah waja'u lanta kaya Sahara kabeh bisirin nazim kalawan sihir kang agung wa auhayna ila Musa an alqi 'asak فإذا هي تلقف ما يأفكون والله أعلم بمرادي ووحينا lan ngawahyu wani sunagung
ila Musa maringkang yang Nabi Musa an alki yen tan nibakeun sira Musa sokaing tetekan sira Musa paida maka kaget ia utawi asotal iku ngaleglegan ya aso bihapi ihdatain kalawan den buang salah sawijine taror minal afsi saking asale talkop manane tabdali itu tegese ngalegleg iya aso maya pikunaing barang kang nyarula biasa haro kabeh ya qalibuna tegese ngabalikeun ya sahara kabeh bitumuhim kalawan tipu sulape ya sahara kabeh waqa'al haqqu wa batala ma kanu ya'malun Allahu a'lamu bimuradi makatuni bapa haqq sabata tegese tetep ya hak wa dhahara lan lahir ya haqq wa batala ma kanu ya'malun lan batal apa barang kang ana ya saro kabeh amaluna iku migawe ya saro kabeh minasiri saking sihir gulibuna likawang kolabu sogirin Allahu a'lamu bimuradi maka dan lini ya Fir'aun wa kaum tegese Fir'aun wa kaumuhu lan kaum Fir'aun hunalika ing dalam kene panggonan wa qalabu lan nerima kebalik ya sahara kabeh sogirin aleka ngina kabeh soru dalilina gesedadi ya sahara kabeh ku kang hina kabeh wa ulqiyas saharatu sajidin lan den tibakeun apa pirang-pirang ahli sihir sajidin alekang sujud kabeh qalu amanna bi rabbil alamin Rabbi Musa wa Harun qalu ngucap ya sahara kabeh dap ngucapin lapan aman ngimankeun ingsun sadaya bi rabbil alamin kalawan pangeran alam kabeh Rabbi Musa tegese pangeran Musa wa Harun lan Harun li ilmihim kana waruh sahara kabeh bi anna ma syahadu kalawan satuhune barang kang nyakseni ya sahara kabeh ing minal asa saking tetekan la yata'atta bisihri ikora narima tekaya mak kalawan sihir bisihri kalawan sihir gedekeun saeutik pisan teh. Hah? Oh. Sebelum enggak san Kak. Allah karim.
kebenaran ieu teh keur nyaritakeun tentang pertandingan antara pesihir Firaun jeung Kangjeng Nabi Musa nu mawa mukjizat. Nyaritakeun tentang ngaduna sihir jeung mukjizat. Masya Allah. Setiap rasul terus bae ku Gusti Allah diberi pertandingan supaya katingali hakna mukjizat, supaya kadulu benerna mukjizat andingkeun jeung sihir. Lamun para rasul pertandinganana sihir jeung mukjizat, setelah para rasul teu aya, agama dilanjutkan ku para sahabat, dilanjutkan ku para tabi'in, dilanjutkan ku para aulia Allah subhanahu wa ta'ala. Ya terus lamun Nabi dibere mukjizat tanding nasir, wali dibere karomah tandinganana tetap sihir. Teluh ulah kaget lamun kiai diteluh, ulah kaget. Ja Kangjeng Nabi ge lamun teu diraksa ku Gusti Allah mah teu diteluh. Sarua bae. Terus datang ka kuari. Terus perseteruan jeung pertandingan antara sihir jeung mukjizat, sihir jeung karomah, sihir jeung maunah. Maunah ulah maunah. Maunah tunggak gajah tah sekali jadi. Pertandingan. Duh cenah aing masih amat jadi kiai. Kos kitu mah jah, cuma lain ti kiaiin meureun. Can ge jadi kiai geus ieu. Eta cenah bisi ditelu. Tuh kayak ujung-ujung nama paeh bae. Di paeh perang syahid. Paeh ragag cilaka syahid. Paeh ditelu syahid. Allahumma ya qadiyal hajat. Sia mah amin bangun deuk neluh ka aing. Iya, tidak sekarang itu, masya Allah, kayak udah kaget. Ya orang mah atuh boga pendamping, belah dituna Gusti Allah, besi terlalu keren pendamping Gusti Allah mah isin, aya malaikat tega dampingi orang, mantap. Orang teh ya, orang segede orang, kadang-kadang sok aya aneh, kumaha aneh nak? Anehnya kadang-kadang orang si penting anu najong. Itu teh maksudna mah eta teh tidak hudak. Malaikat teh, namun lain malaikat jin meureun salah jalan. Jin ge, hampura cek cenah aing salah jalan. Kata aja urang, ngan urang mah geus hudang teh jam sabaraha? Jam 2. Deuh, puting kene. Sial jasa rep deui. Bodoh pada tanah Allah. Eta teh geus aya bimbingan berarti. Urang lamun sering maca sholawat, deui wiridan mah sholawat. Kakula sok anu maksa mantau wiridan-wiridan nu jetu sholawat. Datang keluar, mah dibere sholawat di bae cek cenah. Ai sia kumaha? Sholawat teh ka Kangjeng Nabi, Kangjeng Nabi teh afdalul makhlukot. Sambungkeun diri sia ka Kangjeng Nabi ku sholawat. Hayang naon ujianana? Sia masuk hararese jasa. Beda sholawat teh ngomong jeung babaturanna. Ieu sholawat di. Hayang naon atuh sia hayang naon? Nah,
urang dibimbing ku Allah, dibimbing ku malaikat. Lain lalagaan bimbingan. Lamun cacak bimbingan moal kuat. Moal kuat tuh mantap kuat ge. Seorang penegak agama aya ngabimbing. Boro-boro nanaon nafsu nabe dibimbing ku Allah. Ulah. Nafsu. Ulah, cilaka dibimbing ku Allah. Tah hayang aya nu ngabimbing model kitu teh eta teh kudu loba hudang ti peuting, kudu zikir, maca sholawat, kakarak di jero hate ngegelempeng blek. Beda. Di jero hate teh aya eusian. Eusi teh eusi ma'rifatullah. Nu mawa wani, nu mawa teges, anu mawa lesang, marifat. Ngomong eta kapan lamun henteu marifat mah teu lesang. Ai hartina teu lesang teh aya muatan bae. Ngomong urang di hareupeun bupati muatanana amplop. Ngomong urang di hareupeun anu ngariung muatanna berkat. Kos kitu bae kan tuh. Atuh teu bener kumaha aja sih makarar itu. Eta teh kudu dibenerkeun ku sia aja ingin nyaho. Sok ayo nu mantak ayeuna mah kiai anu naek ka panggung kuarir, kiai nu naek ka panggung dalam rangka kitu kampanye. Eta teh berarti kan muatan dalam rangka pilkada, pilgub, muatan eta teh kos kitu. Henteu cenah kunaon mah ikhlas, sod ikhlas. Ka dieu coba ka dieu sia. Sodna kumaha sodna goblok. Ikhlas ya. Balik baik ka imah tadi ongkosan sial capek ongkos. Bener kan, Bon? Nah, iman newak nu aya bae lah. Padahal lain kanyana bae kasih ge sarua. Ieu keur carita ieu mah. Muatan teh mawa teu teges. Geus engke kadengeuna ge lain deui. Saya teh si mana? Si anu ngadiran sa kiai. Naon tuh kampanye? Nyatakeun naon tuh? Kiai kos kitu ieu tah. Mulai heuy, eta teh kiai pinter teh teh. Pinter tinggal pinter. Ngundang ditu. Ngajakan ke partai. Itu beres sama kiai. Ji sia ngadengekeun ongko teu beres ongko. Nya na meunah dibere duit aing. Tuh. Mantak babagi po datuh. Ya gara-gara sampai ke letikos ya. Aduh. Masya Allah. Katara. Aya muatan mah urang ngadengekeun ya ulah kebel dengekeun ku urang sok kiai. Inu hajat, muludan, rajaban. Antara aya muatan jeung eueuh kula sok rinci kula mah daripada ceramah ngaji jeung ngadengekeun lillahi taala daekan ngadengekeun. Resep kula ngadengekeun teh resep. Batur mah cenah teu resep kana kula teu. Kula mah malah lamun ngomong teh geus embung ku ari. Embung lah yang besi ku Allah dicarekan salah naon kitu boga pikiran teh tah. Aing ngadengekeun mah teu salah-salahnya anak. Geus atuh aing resep atuh terus atuh bamalerkeun kan kitu aing ngadengekeun mah. Ngarokok teh naon teh lah. Sok ngadengekeun gula teu kebal haju bae muatanna katara. Kudu bisa ngaji bilagah mah komo tek geus katara. Katara kajian ku kumaha ge. Geus eueuh nu teu katara saeutik ge. Urang ngaji bilagah teh aya makom, likuli makom makol, likuli medan rijal. Aya muktado nyahoan. Kurang kamari aya Habib Salim Jindan NKRI marka naon marka bingung kan urang horeng harga mati atuh urang matinya pajar marka atuh marka mah jalan cek urang teh kunaon eta lain haolan nyaritakeun eta berarti muatan NU kan NKRI mah berarti nyana keur nyaritakeun NU kabawa ka Habib Lutfi ka NU-NUan nyaritakeun Nusantara kan Nusantara mah NU
nyaritakeun tentang Muhammadiyah eta teh Sayyidina kan eta mah persatuan antara NU jeung Muhammadiyah kabawa kanyawan ku ahli ngaji mah keluar tina jalur deuk saha mantap resep ngadengekeun teh resep marga aturan mah marga lamun marga mah di Bandung marga hayu henteu salah nu salah ngan kaluar tina muktado cek tukang ngaji bilaga ya paranti natin mantap ngaji lun kieu sesuai jeung makom sapekerna rusak dilun situasi makom ayo naik naon ieu tok geura kiai mana bae naik ke panggung kanyawan ieu muatanna NU muatanna partai muatanna itu pilkada pilgub atuh bakal kanyawan nah tina muatan eta niatna engke ku urang dideuleu naon niatna Allah maha uninga takula geus dibere embung muatan gitu teh ngaji bae ngeunaheun sana ngaji mah bolon sia goblok sia cek kiai aing dibolon-bolon balik sia aduh jangan noel di kacamat urang balik yuk los sia yang ngejebur ka neraka ulah didengekeun kulantaran maksudna naon maksudna teh supaya nyana ka Allah sugan marah nyana teh paling aya 1 2 3 4 5 6 7 8 marah atuh sabodo jaing mah teu ngamusun ngamarahan nyana maksudna dek dijadikeun dibawa ka Allah sabisa-bisa daek nyana ngadengekeun los berarti menang hidayah teu daek cenah mundur bae yuk ngajina yuk didinya mah didinya dicelokan urang jauh cenah abe babari balik atuh los emang aing teu nyaho gitu jauh anu ngabejaan tuh di masjid aya hiji nyaho zaman tadi teh di dieu ngajina kudu jauh ka ditu bongeng lah mung sasalaman cenah teh poe aing carakan malulu itu gua ngomong gitu tuh sia ngaji ongkoh aya anu geus bugraget teh ka kula bugraget kiai tapi kunaon tuh aya rekamanna mah menta deui emang gua teh nyawa tuh nyaho jai mah direkam ge embung di baheula ge ulah ngan sararia bae juga rekam aja tak kiai nu tegercepeun ka kula teh rekamanna mah boga gunyana terus bae didengekeun eta kan malu-malu kucing ngaranna ngan henteu nanaon kula mah hari nyana aya mangpaat nama tu mangga bae baik henteu aju kurana bendu henteu mun kula bendu bae carekan ku Allah hendak eueuh nu dipake ke bendu sasage pamarentah emang kula bendu ka pamarentah henteu ka bupati deukeut ka gubernur deukeut komorano karno pernah shooting bareng ban baheula gara-gara sapeker kos jadi kieu ye tah atuh teu bendu teh naon ka WH ka Arif henteu nyana urusan nyana manusia kula urusan kula manusia hubungan kemanusiaan akur pagawean beda-beda kula mah kula nyana mah nyana wayah kula nyaritakeun agama kadenge ku nyana teu bener henteu bendu kula mah ka nyana bendu ka kula urusan nyana cenah aing mah teresep ka kiai ya tuh boro-boro nyana rang da kolot ge teresepkeun ka aing kecuali nu ngora siapa sok bisa baik iya ngaji naon sih kulantaran ieu dongeng Kangjeng Nabi Musa di luar loba nu ngadarengekeun hayang kelanjutanana urang mah di jero bisa ngadenge di luar makan teu karunya sedengkeun ieu kan rame sebab pesetruan ngadu sihir jeung mukjizat hendeuk diperagakeun ieu teh antara sihir jeung mukjizat kulantaran situasina urang mah bisa bae dipaksakeun di jero di api nu di luar mapan karunya nah ieu mah urang sakieu bae wallahu a'lam.